Bismillahirrahmanirrahim. Sarang afdhalus syuhuri lis-shaumi ba'da ramadhana al-ashhurul hurum. Ari pangunggulna, pangafdolna, pirang-pirang bulan pikeun dianggo saum saatos Ramadan eta pirang-pirang bulan anu dimuliakeun ku Gusti Allah. Jadi puasa paling sae saatos Ramadan adalah bulan-bulan nu dimuliakeun ku Allah. Anu opat teh nyaeta Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Itu urutan eta teh urutan tertibna bulan anu dimuliakeun teh. Naon cenah? Muharram, Rajab, Zulhijjah, Zulqa'dah. Berarti Rajab termasuk salah satu bulan anu sae diangge saum saatos Ramadan. Aya 8 pilihan puasa Rajab. Seperti kenu bisa ngajawab di pasian artos ku Pak Haji. 200 ribu. Langsung ngai duit mah curing hak jelema beda. Di sawer ilmu kadang hare-hare hareuy nyo HP. Ini ngai duit mah lain hejo beureum. Steu usum hejo mah. Kahiji puasa tanggal hiji Rajab, paedahna dipasihan pahala puasa 1 bulan. Pilihan kedua puasa ehona ditutup gitu ya operator, puasa poe Kemis, Jumat, Sabtu. Kemis, Jumat, Sabtu. Boleh awal bulan, boleh pertengahan, boleh akhir. Kemis, Jumaah, Sabtu. Emot-emot. Paedah sapertos ibadah sunat 700 tahun. Jawab alhamdulillah gitu. Itu pilihan kedua. Pilihan ketiga puasa 7 hari di bulan Rajab. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. 7 hari awal atau pilihan kedua 7 hari pertengahan atau 7 hari terakhir. Eta barudak tuh ngobrol wae tuh. Neng, kupingkeun rek ngaji rek naon? Tong nyo HP wae tinggali ka dieu. Ningali ka dieu ngaosna. Eta si Reni kada ningali ka ditu geura. Tinggali ka dieu ngajina nu bener. Ieu mah batur marhatikeun ingkar kana heureuy ngobrol. Perhatikeun ngajina supados kacanak ka bumi lamun niatna rek ngaji. Jelema anu sok ngobrol keur ngaji disebutna jelema gelo cek agama. Ciri jelema gelo adalah kasratul kalami ingda zikrillah. Kasratul kalam teh loba ngomong. Batur mah tuh ieu lalaki tinggal di pemuda nggak cicing merhatikeun. Ari ieu geura parawan ngarobrol. Eta teh naon? Gelo cek agama. Jadi kasratul kalami loba ngob. Nalika zikir ka Gusti. Tapi ngaji teh termasuk naon? Zikir ka Allah.
Itu tongob. Ai keur Pak Haji mah teu nanaon ngan salira disebutna gelo cek agama. Naudzubillahi min gitu. Darutinan ibu-ibu sok kadang-kadang kitu ajengan rangkeun imah ngobrol we. Tana kitu teh jelema cek saha? Cek agama lain cek Haji Apip kade. Lamun hatena bersih diomongan kieu teh amak teu. Paling atoh nuhun Pak Haji dielingan jadi abdi terang gitu. Aya nu goreng patut mah hatena ka aing teh nyiniran moal salah. Tapi insyaallah iman hadir jalmi sararae sadayana pada saat itu. Punten pahit tapi kudu dijelaskeun, ngameh mikir gitu. Tada kitu mah teu mikir-mikir anger ngomong akhir senuai. Jadi katilu naon? 7 hari boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Itu pilihan geus briji. Pilihan kaopat puasa 8 hari. Boleh di awal, boleh di tengah, boleh di akhir. Faedah anu tadi anu katilu, faedah anu 7 hari teh ditutup 7 pintu neraka. Lamun puasa 8 hari dibuka baginya 8 pintu surga. Sok jawab atuh. Lain amin dan urusan ajeng amin. Alhamdulillah ieu mah nyaritakeun untung. Ari untung mah lain amin. Alhamdulillah. Ieu nu hadir keturunanna sing saroleh. Tah eta amin cocok da doa. Kenapa kamu tadi bicara amin Kinan? Hayo bilang semua. Ini puasa 8 poe dina bulan Rajab dibuka 8 pintu surga. Alhamdulillah. Sok amin deui geura amin. Urusan yang amin ngomong amin wae. Puasa 15 poe di bulan Rajab boleh dimulai tanggal berapapun. Nu penting 15 hari kacanak tina bulan Rajab. Sok we tamam diselang-selang ge teu naon. Nu penting mah 15 poe kacokot tina Rajab. Kartos naon faedahna? Tinggal di dieu. Keburukannya diganti dengan kebaikan. Alhamdulillah. Jadi kagorengan urang teh digentos ku kasayan-kasayan ku Gusti Allah. Bagja luar biasa. Tak minimal ta 15 poe paruasa teh. Ayo kade puasa ke 15 poe tong eta naik wae aku batur. Kenaon da anger-anger keneh. Dosa-dosa kecilnya yang telah lalu akan diampuni. Kagorengan diganti ku kaalusan, dosa leutikna nu geus kaliwat dihampura. Asal daek puasa Rajab 15 poe. Genep. Puasa 30 poe berarti sabulan penuh. Sebulan. Nah, faedahna akan mendapat nikmat melihat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat dan akan dikumpulkan dengan para nabi. Sok jawab. Oyong dikumpulkan jeung nabi. Di akhirat sarombongan sareng Kangjeng Nabi. Rajabna tong bolong. Geus bolong acan. Aya ku saenya eta kalakuan astagfirullahaladzim. Atuh teu bisa eta mah. 7 puasa tanggal 27 Rajab saja. Eta teh puasa tanggal enog beberumna. Sebab Nabi Isra Mi'rajnya adalah tanggal 27 dina malam Senin. Sallu ala Muhammad. Naon faedahna? Diberi pahala puasa 60 bulan. Tinggal di dia. Diberi ganjaran puasa 60 bulan. Lamun puasa tanggal 27 Rajab tok atawa saja.
Tidak masalah. 8. Puasa 3 hari terakhir bulan Rajab dan menghidupkan malamnya. Berangna puasa ti leupuh akhir, pentingna ibadah malam. Menyibukkan ibadah di malam hari di 3 hari terakhir Rajab. Non paedahna dibere pahala puasa jeung qiyam teh naon ibadah di malam hari selama 100 tahun. Sok jawab atuh. Taya Pak Haji semuana ijazah ti guru mulia Samahatul Ustaz Al Habib Abdurrahman bin Abdullah bin Abdul Qadir bin Ahmad bin Faqih. Jadi anu nyusun ge teh ahli hadis lain jelema biasa. Jalmi soleh anu puasa nage geus tahunan, lain 1 tahun 2 tahun, lebih di 10 tahun. Jadi tukang ngamalkeun saum anjeunna ge. Jadi dirangkum ku anjeunna, abdi ijazah ti anjeunna. 8 pilihan puasa Rajab. Pilih kelir, acak corak. Barang. Pilih kelir, banyak pilihan. 8 tah pilihan puasa nage. Ngan kudu tah salah saja aya nu kudu dipigawe ya. Kunaon tuti budak maneh tuti? Susuan, gara susuan meh cager budak teh. Si tuti mah teu beunang dibejaan nya bener teh. Oh, salah ki mana ge susuan sok jempe geuning tadi kan. Kana keun wae gara naon sok urusan. So, bawahlah ke tukang atau karunya. Sok tuti bawa ke tukang. Akan wae naon da. Itu tukang tong nyusuan dirinya ing teh harayang teh. Sok. Ayeuna pertanyaan. Sebutkeun 8 pilihan puasa Rajab. Nu bisa ngajawab ngacung nyamperkeun ka dieu. Pek da 200.000 tah. Rek ngajawab naon teh mana rek naon patang. Nukot Aisyah na pek atuh. Sok. Ayo ieu nu di Pararayun. Ieu loba kenenan barudak pemuda-pemudi Gararadi si otakna keur meujeunna cemerlang. Kunaon mana Lydia sih teh? Nya pek wae di dinya cicing sorangan pek wae. Dirinya mah mau bare duit moal. Sok, anu tong nu cemen anu wani ka hareup ka dieu sok. Cung. Tudah ditambahan deui ngaji kumaha sakege can katarar. Sok. Tos, jadi agungkeun ieu bulan Rajab anu agung, ranking pertama paling terbaik ngagungkeun Rajab teh ku puasa. Paling ranking kahiji paling sae. Upami teu puasa aya pilihan kedua nyaeta sedekah. Bisi aya udzur teu bisa puasa, bisa pilihan kedua sedekah. Duit disedekahkeun budak si Elsa di aing saruana deui. Sing nyaa asa kasih Andin maneh teh kudu akur tong eta deui wae. Nah, tinggal ka dia.
Kadua naon? Sedekah. Ya. Lamun duit dipake soda, babari di kaluar, ke babari asup deui. Asupkeun deui. Muka hujanan teu kudu ama kudu atoh. Ieu caina ge cai rahmat ieu. Mun kaasupan besi panas bahaya cai kieu makan bae cai doa. Ya, tinggal ka dia. Ieu balong misalna ya. Non ieu? Ieu balong teh pinuh ku cai. Ieu misalna ngaranna ge misalna. Pinuh ku cai. Terus ieu balong teh abah teu aya kaluar lawang keluar cai, saluran keluar. Oke teu aya saluran masuk cai. Antep we di dieu ngeuyeumeuh. Lila-lila ieu cai nu herang teh bisa jadi hejo. Terus bau, terus lukutan. Tak urang lamun boga duit teu disedekahkeun. Teu dipake ibadah, teu dipake amal soleh. Disimpan we di bank. Teu dicokotan disimpan we kitu. Hartana teh teu dipake ibadah. Bau tah. Ngeuyeumeuh kitu mah bau teu dipake sedekah diantepkeun. Lukutan jeung hejo deui. Leureuskeun teu. Tapi lamun urang boga balong, ti dieu lawang asup cai aya. Di hareup lawang kaluar cai aya. Sup cai kaluarkeun. Sup deui kaluarkeun. Caina teh anggar loba bari herang teu bau. Tah lamun duit narima urang usaha boga duit ya narima duit kaluarkeun pake sedekah, kaluarkeun pake mere ka yatim, kaluarkeun pake ngabantu anu tertimpa musibah, asup deui kaluarkeun deui. Ayeuna cai balong teh anggar pinuh bari herang bersih. Tah lamun urang boga harta dipake sedekah jiga kitu loba terus bersih terus. Tapi lamun tadi pakai sedekah diantep ngeuyeumeuh diantep dari kuma-kuma bau lukutan. Hideung bisa hejo bisa. Ya, terima kasih Yuli. Dibantuan. Kartos. Awas ke pertanyaanna lebih gampang deh nu tadi marada berat. Tangke bab sedekah ya pertanyaanna. Nah. Ari sodako eta aya adab-adabanana apa? Bah aya adab-adabana sodako teh. Dina Kitabul Arba'in fi Usuluddin karya Imam Ghazali halaman 27 dibejakeun adab-adaban sodako teh aya 5. Kahiji tinggal di dieu. Al-israru dirahasiakeun, disumputkeun. Ta eta sedekah teh kitu adab-adaban alus mah kitu. Nepi ka mere ka masjid, panitia ge teh apaleun ti saha. Misalna di Babakan Cianjur aya masjid dibangun. Boga duit urang teh meuli semen 100 sak. Jam 2 peuting eueuh sasaha. Buru weh semen teh di tengah-tengah bangunan masjid eueuh nu apaleun panitia ge teh apaleun. Isuk-isuk ceu panitia, ieu sanu jariah. Naon nu jariah semen, naon tulisan we dari hamba Allah geus sakitu. Sah hamba Allah teh apal. Tah nu kitu nu alus mah. Ieu mah lain, hayang diumumkeun wae. Parantos sumping 100 sak semen. Ti si anu kana speaker pacenghul irung maneh teh ka hareup tingali euy diumumkeun ti urang batur jadi arapaleun kitu. Ada umumna mah hayang katingali ku batur urang mah ibadah teh. Ka puasa-puasa ge distatuskeun. Puasa mah distatuskeun dina HP. Puasa hari ke-6 sudah terlaksana, tadi sudah sahur. Ata sahur sudah dilaksanakan.
Kita jam 5 sore saat berbuka puasa segera akan tiba. Mameh batur maca os ya teh keur puasa gitu. Bea kue ganjaran teh ku status. Tadi anu ngadengi kita praktekeun. Atina ulah ditulis-tulisin HP eta. Mirsok minengaran haji, praktekeun ieu mah di bejaan ge anger we teh digarugu. Terus dahareun tas ulah sok distatuskeun. Kecuali dagang. Beda deui dagang mah kudu apaleun. Ieu mah teu dagang teu naon geura, pada usum puasa Rajab. Tinyiksikan bawang kene geus distatuskeun. Keur masakna, Pak. Keur kitu keur ngagoreng distatuskeun. Dikana mejakeun distatuskeun. Jadi wa milaraan ka batur. Leung lamun ningali teh misalnya ningali teh kana 100 urang teh 100 dibagi kabeh dahareun eta dan teu. Saukur ngabibita we hungkul. Jadi ngemilaraan ka batur dosa panda teh halus. Jadi HP teh bisa jadi bahan ka neraka, bisa jadi bahan ka surga. Surgakeun tah. Status teh kitu we tah jiga ayeuna ye. Statuskeun assalamualaikum dulur-dulur insyaallah malam Sabtu di Babakan Cianjur di Majelis Nurul Falah aya acara tablik akbar pangaosan mangga di arantos. Tah dibaca ku batur, manfaat eta. Urang na hadir, batur milu hadir ku sabab ningali status urang double tatina 100% jadi 200%. Itu nu mah tayana geus ngaji kieu ya. Pintu dalapan teh ku urang teh ditulis, nu alusna mah ditulis tah direkam. Ka imah teh tuliskeun deui hasil pengajian di Nurul Falah. 8 puasa Rajab hiji tanggal sekian terus. Ku batur teh dibaca jadi batur apalan pak teh jadi puasa. Ningali pedahna eta jadi puasa ku ningali status urang kabagean ganjaran puasa teh kitu pan manfaat ieu kitu we gambar manehna ditembong-tembongna teh aya teh dina status nu kitu. Dah yang disebut gelis ku batur teteh. Kadang-kadang hayang kataksir ku lalaki nu ningali teteh. Umumna mah kitu. Naon manfaatna da eueuh? Nu manfaat teh nu manfaat. Nu malam Jumaah tah. Ayeuna tos malam Jumaah mangga urang shalawatan. Sing emut kade malam Jumaah shalawatan seueurkeun. Lain ieu mah papa pulang ini malam Jumat. Naon kitu patut. Bida batur atau jadi alus itu jadi manfaat ke batur moal kumaha ge bae kumaha urang kulutus naon jadi hiji naon al israru disembunyikan dirahasiakan. Kedua adab-adaban sedekah teh tong diungkit-ungkit. Sodako anu geus dikaluarkeun. Cece misalnya pernah masihan artos 5 juta waktu pembangunan Majelis Nurul Falah. Geus lila diomongkeun ka tatangga teh, urang da nyumbang 5 juta. Teu urang da 5 juta. Teu nanyakeun batur ge jeung ngomong kitu kana naonan geura. Untung, tak ulah kitu. Di dia sok resep jarah ka wali. Arosok jarah teh dia. Tah urang di Cirebon ning sok seueur barudak nu nyaruhungkeun di Cirebon mah di Sunan Gunung Jati. Urang teh dieu geus siapan banyak nu 500-an nu 1000-an. Nah, da eta ka urang jol ngarontok teh barudak teh. Pak, saya belum kebagian Pak, bere kabeana. Karek saro 100 meter geus narontok deui. Pak, saya belum Pak. Sia teh parangeus tadi dibere ku urang 1000. Tak ngomong gitu, eta teh saruanya diungkit-ungkit. Ulah, mun moal mere mah nyangga sejempe. Teu kudu ngomongkeun, geus tadi di mana dibere 1000-an. Naon untungna diomongkeun deui.
jadi alus ente ngomong paatna eueuh kitu naon saya. Tilu, dari harta yang terbaik sedekah teh numpang alusna mira lamun rek sedekah beas numpang alusna pandan wangi cianjur lain beas raskin geus hapeu geus bulukan koneng deh bah emangna tatangga teh tong sampah naon sedekah wajitan nu anyar geus hapeu geus nyangeyeng. Betul tidak? Itu sallu ala Muhammad. Anu halal bah teu campuran barang haram, teu campuran barang subhat, 100% halal neanganana, halal barangna, itu adab-adaban sedekah. Kaopat merena dengan wajah anu berseri-seri tersenyum ulah jamadud ada sedekah teh imah pina aya kenceleng wae rutinan teh ngasubkeun teh kieu tah kenceleng wae steueun kenceleng deui kalakuan aya bara main jamperkeun ka imah urang nu sae mah kumaha mang hapuntennya mau esa kedik esa ke mangga nyakeun kitu bari raraya teh marame ngeunaheun pangamiskeun dari mana lain di mah sehat-sehat urang mah eta kitu dialungkeun geura deuh nya teu boga adab-adaban kitu sopan hate gembira wajah tersenyum gitu sedekah teh adab-adaban teh. Terakhir heulakeun anu takwa bahkan bikeun kanu paling takwa. Urang di dieu boga tatangga nu hiji getol berjamaah di masjid di awal waktu. Unggal poe pagaweana teh maca Quran sajuz. Tara ruang riung di teras bari ngalakutu. Tara ruang riung di teras bari ngarujak buah ngora. Teu boga hanca layangan putus kitu soleh gawena teh mah halus kitu tah puasa Rajab tamat sae we si be kalakuan ngadu hayam ka masjid tara puasa Ramadan tara pasek we pokona jelema teh heulakeun mana heulakeun si A anu takwa sabab bisa untung 2 kali cece boga duit 100.000 bikeun kanu takwa sok gatol ngaji rutin kanu gatol ka masjid bikeun menang ganjaran 100%. Pak teh kumaha teh dipake bekal keur takwa ka Allah. Menang deui urang pahala 100%, jadi double 200%. Tuh kitu untungna mereka nu takwa. Coba dibikeun kanu doa tukang ngadu hayam. Kan rugi urang. Teh yang sirik itu aing gareuleuh teh. Nah, gitu. 5 adab-adaban bersedekah.